eling mangka eling rumikang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Al-musyahadah wa ayyuzima itla'u Allahi ta'ala bi'ainil qalbi. Ari musyahadah teh nyaeta tetep nak mandang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ku mata hate. Ari mata hate lamun ku istilah ilmu tasawuf disebut basiroh. Ari basiroh lamun ceuk keterangan ti Tuan Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an aya 3 tingkatan. Kahiji syu'aul basiroh, kadua ainul basiroh, katilu hakul basiroh. Syu'aul basiroh yushiduka kurbahu minka. Ari syu'aul basiroh nyaeta katingali ku mata hate anjeun deketna atawa akrabna Gusti Allah di diri anjeun. Wa ainul basiroh yushiduka adamaka liwujudih. Jeung ari ainul basiroh nyaeta katingali ku mata hate na wujud anjeun kuningali wujudna Gusti Allah. Wa hakul basiroh yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Sedengkeun ari hakul basiroh nyaeta nu katingali ku mata hate teh ngan wujudna Gusti Allah wungkul. Wujud anjeun mah teu katingali aya, teu katingali eueuh. Eta pandangan mata hate secara tingkatanana anu berlaku dina makom musyahadah. Sedengkeun lamun secara martabatna aya 2. Aya musyahadah dina martabat taroki, aya musyahadah dina martabat tanazul. Ari taroki hartina naik, nyaeta naik tinu loba kanu nunggal. Jadi ari musyahadah dina martabat taroki teh nyaeta syuhudul kasroh fil wahdah. Nyaeta basiroh anjeun ningali anu loba dinu nunggal. Jadi nalika ente mandang kanu loba seperti mandang kana gunung-gunung, kana sungai-sungai, hutan-hutan, kebon-kebon, kana sawah ladang, kana daratan jeung lautan, mandang tatangkalan sasatuan manusia jeung kajadian-kajadian boh di daratan, boh di lautan, boh di ruang angkasa, mangka katingali ku pandangan basiroh ente yen eta sadaya perkara anu loba teh diliputi ku nunggal nyaeta ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Eueuh perkara anu teu kaliputan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakabeh perkara aya dina liputanana Gusti Allah. Di antarana nyaeta diliputi ku kudratna, diliputi ku iradatna, diliputi ku qodona, ku qadarna, diliputi ku ilmuna, ku rahmatna jeung saterusna. Heueuh. Lamun basiroh ente cara mandangna saperti kitu nyaeta ti makhluk naik kaholik tinu loba kanu nunggal taeta teh ngaranna musyahadah dina martabat taroki. Matak supaya taroki maka latar hal min kaunin ila kaunin.
pandangan mata hate ente ulah pindah ti makhluk ka makhluk, tapi min kaunin ila al akwan, nyaeta kudu pindah nate pindah ti makhluk kanu ngajadikeun makhluk gitu. Sahajama anu mata kepalana mandang kana akwan jeung mata hatena teu mandang ka al mukawin, maka eta jama anu lolong mata hatena. Ari jama anu lolong mata hatena cek jawabanna Gusti Allah dina Al-Qur'an, wa man kana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil. Sajama anu di dunya na lolong, mangka eta jalma teh engke di akhiratna oge bakal lolong jeung leuwih sasar jalanna gitu. Jadi lamun hate ente ayeuna di dunya teu mandang ka Gusti Allah, mangka engke oge di akhirat teh moal bisa mandang Gusti Allah. Jeung nalika ente teu mandang ka Gusti Allah, hartina ente teh mandangna ngan sabatas ka makhluk hungkul. Lamun ente mandangna ka sabatas makhluk hungkul, akibatna ente teh takjubna takjub ku makhluk. Tah kusabab takjubna takjub ku makhluk, engke teh kadituna teh anu diagung-agungkeun jeung anu dipuji-puji ku ente teh makhluk. Jadi ente teh ngagungkeun jeung mujina teh ngagungkeun jeung muji ka makhluk. Contohna seperti ngagung-ngagungkeun ilmu, ngagung-ngagungkeun amal, ngagung-ngagungkeun nasab, ngagung-ngagungkeun pangkat jeung jabatan, ngagung-ngagungkeun harta tahta wanita jeung sajabana. Sedengkeun ari ka Gusti Allah mah luput tara muji tara ngagungkeun. Tah anu kitu teh ku Gusti Allah dina Al-Qur'an disebut jalma lolong. Ngatak ceka sauran Tuan Sa'ibu Athaillah, kaifa yutasawaru ayah jubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'in. Bagaimana mungkin Gusti Allah terhalang oleh sesuatu, sedangkan Gusti Allah itu adalah yang mendohirkan segala sesuatu. Kaifa yutasawaru ayah jubahu syai'un wa huwa alladhi dohara bikulli syai'in. Bagaimana mungkin Gusti Allah terhalang oleh sesuatu, sedangkan Gusti Allah itu adalah yang dohir bersama segala sesuatu. Kaifa yutasawaru ayyajubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Gusti Allah terhalang oleh sesuatu, sedangkan Gusti Allah itu adalah yang dohir di dalam segala sesuatu. Itu lawan ceka seorang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kuring teningali sameme suatu perkara atawa bersama suatu perkara atawa di jero suatu perkara atawa sanggeusna suatu perkara angin Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Atak cek jauhan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dina Al-Quran, ala innahu bikuli syai'in muhit. Eling-eling ku anjeun yen saestuna ari anjeunna nyata Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kagungan sifat maha meliputi kana segala sesuatu. Eta musyahadah dina makom taroki, jadi naik
tina makhluk ka holik, tina akuan ka al mukawin. Nu kadua musyahadah dina martabat tanajul. Ari tanajul teh artina turun, nyaeta turun tinu nunggal kanu loba. Jadi ari musyahadah dina martabat tanajul mah suhudul wahdah pil kasroh, nyaeta basiroh ente ningali anu nunggal dinu loba. Kade pahili ai tadi mataroki ningali anu loba dinu nunggal, sedengkeun ari tanajul mah ningali anu nunggal dinu loba. Ari tanajul teh lamun make analogi mah analogina teh saperti lamun ente ningali siki kadu. Nalika ente ningali hiji siki kadu, mangka tina eta hiji siki kadu teh jadi perkara-perkara anu loba. Contona nyaeta jadi akar, jadi batang, jadi ranting, jadi daun, jadi kembang, jadi buah kadu. Tanajul teh analogina ibarat kitu. Tapi ari Gusti Allah mah teu kitu, eta mah yang saukur analogi. Ari analogi mah hanya sebatas alat untuk mendekatkan pemahaman kepada akal. Sabab ari akal manusia, khususnya akal anu rendah seperti akal intelektual, tidak bisa memahami apa yang tidak tertangkap oleh panca indera. Makanya digunakan analogi, nyaeta make perumpamaan ku suatu perkara anu bisa ditangkap ku panca indera dengan maksud supaya bisa dipahami ku akal gitu. Jadi anu nunggal nyaeta Gusti Allah Subhanahu wa taala teh bertajali, nyaeta nembongkeun keagunganana, nembongkeun kekawasaanana, nembongkeun kaendahanana jeung sajabana ku tajali anu martabatna bertingkat-tingkat. Lamun diurutkeun tinu pangluhurna nepi ka nu pangrendahna mah contona misalna tina martabat tajarida turun kana martabat dat, tuluy kana asma wa sifat, tuluy kana martabat asma, tuluy kana martabat alam arwah, tuluy kana martabat alam misa, tuluy kana martabat alam ajsam. Dan panghandapna teh tina tajalina Gusti Allah teh martabat alam ajsam. Ari alam ajsam teh jismul kasib, nyata jisim anu kasar, artina anu bisa ditangkap ku panca indera manusia. Contohna seperti dunya jeung eusina. Aya manusia, aya sato, aya tangkal jeung sajabana, taeta tajali dina martabat alam ajsam. Seperti contohnya lamun dina diri ente mah jasad ente. Jadi intina mah nalika mandang makhluk tidak bikin ente kehilangan kesadaran ka Gusti Allah. Jeung nalika mandang Gusti Allah tidak bikin ente kehilangan kesadaran ka makhluk. Eta musyahadah anu sampurna. Sabab lamun mandang ka makhluk bikin ente kehilangan kesadaran ka Gusti Allah, eta ngaranna akma alias lolong. Jeung lamun mandang Gusti Allah bikin ente kehilangan kesadaran ka makhluk, eta ngaranna jadab atawa majnun alias gelo. Gelona dalam tanda kutip.
ayeuna lamun secara kategori atawa secara garis besarna tajalina Gusti Allah Subhanahu wa taala teh aya dua, aya jalal aya jamal. Ari jalal nyaeta tajalina Gusti Allah anu agung, anu dahsyat, anu keras. Sedengkeun ari jamal nyaeta tajalina Gusti Allah anu endah, anu lembut, anu alus. Tah jadi naon wae anu katingali ku ente rek anu agung, rek anu endah, rek anu lemes, rek anu kasar, rek anu lulus, rek anu heuras, rek anu hade, rek anu goreng, eta teh sadayana tajalina Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabab laulam yakun tajali lam yujad sayun minal awali. Lamun Gusti Allah teu tajali mangka moal aya perkaraan wujud. Artina sadaya alam jeung eusina jeung peristiwa-peristiwa anu terjadi di dalamna eta teh sadayana dalam tanda kutip pertunjukan Gusti Allah, nyaeta nunjukkeun kana kakawasaanana, nunjukkeun kana keagunganana, kana kaendahanana, kana kasampurnaanana jeung saterusna matak paaina matuwalu pasama wajhullah tang kitu ca Quran heuh. Kamana we ente ningali nu katingali ku ente teh wajhullah. Ai sabagian dina makna wajhullah teh ae mahalul tajali nyaeta tempat tajalina Gusti Allah kitu.